tanah sawah saya. Sawah saya, aduh, lega pisannya sawah. Aduh, boga saya. Aduh. Waduh, iya Pak. Ini gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Aduh, ini nungguin sawah kasih kuburit. Oh iya. Oh, ini emang sawah siapa Pak? Oh, sawah abang. Ini punya abang ini. Iya. Waduh. Aduh ya tuh, aduh. Iya ya. Aman teh, bersawah. Luas sekali ya ini Bang Maman ini ininya. Sawahnya luas sekali nih Bang Maman. Aduh, ya. Sawah ulang, sawah Kang Maman juga pindah euy. Sahan ngagaweanana ya. Ya sawah ieu teh lega. Kan geus tungguan wae ya. Oh, loba berit ya Bapak Maman nih ya. Itu gimana? Coba duduk dulu. Duduklah. Ini duduk di sebelah sini nih. Nah, Sebelah sini nih biar ada agak iuh gitu. Ya gitu. Aduh, dia, aduh. Menjemput bojo mah aduh. Iya kayaknya kalau bawa cewek ke sini enak ya. Enak lagi ini aduh, sawah lega. Can panen macan aya duit bawa cewek ge. Panen mah enggak duit. Iya benar. Aduh. Ini kayaknya ini anginnya juga nggak gelembung ya anginnya ya. Ya udut. Biasa udut maning, udut deui. Sambil memandang iya ya, sawahnya lega ini ya. Oh iya, ini tertinggal ini dulunya gimana emang ceritanya? Coba cerita. Zaman apa? Ini lampir ya. Oh, zaman ini lampir ya, baheula ya. Bongkar ya. Waduh, rokok ge pareum wae deui nya, loba angin. Aduh, senang teuing aduh. Teu boga duit ge, teu boga duit mah can panen. Masih hijau ya sawahna can panen. Jadi aya 5 hektar mah sawah di sawahan. Oh. Membantu na kemarana ya loba beurit teu. Kudu nungguan, can ku beurit tunggul. Dak ditongnya ku Kang Mamannya keur ditungguannya. Iya. Aduh. Oh, Bang. Eta kebon sampo sagala tuh, Bah. Sampo aya tah kuluk jambu eta. Saha tah kebon sampo tah saha tah. Coba usaha eta, Bah. Kang Maman. Maman deui wae nya, aduh. Oh, tah awe aya dina radio aya. Oh. Aduh. Oi, orang ada rangun teh yo, orang mana di dinya? Orang Garut, orang Cianjur, orang Tasik. Oi, ganti. Cianjur jeung Cianjur pan mendekati eta ka Kadingali, Cicayur jeung Cianjur sama-sama Ci gitu. Oh, aduh, berat nepi ka Cianjur tadi dikarenakan ya begitulah kaliwat gitu pom bensin ada tidak tahu rumahna dikarenakan waduh poho jalan teh gitu sorangan baik gitu ayeuna keur di sawah yo keur di sawah keur ngalongok sawah jeung kebon sampo tah kebon sampo saha yo nu Kang Maman Itu ari cai anjur mah caina masih kenal pesawahan. iya Ari benar Cicayur mah Cicayur caina bening amis caina jerangna gitu Ibing. Kang Maman kembali RT Husen kembali Mang Mamannya nuker senang-senang yo di sawah yo ayo gue dagang kerupuk tepo yuk ada itu meser gitu amser teh pendak rumah nawa Dimas ukur ieu ukur naon ngaranna teh keur ngajeng-jeng panaseun cenah di empos gitu mah dilanjut yuk
Keur shooting yo di sawah ganti. Kalau wedding yo di mana posisi di Pagedangan apa di mana yo? Posisi wedding yo. Di Pagedangan kecamatan Pakuaman ya apalah. Udah poni. Hei, emang geus dicadas, geus jauh Geus dicadas di sawah gitu, sawah Kang Maman ya salaga-lega jeung kebon sampo. Ditinggalinya dina YouTuberna. Itu oke, nuhun sok dilanjut. Kang Dimas ke panaseun dirojok bujurna tadi kenyot ku kenyot bujur wa Dimas gitu. Oke coy. Hati-hati wedding. Oke. Semoga daganganna laris. Oh, sudah ambang. Kaimah membawa berkah rezeki ngeloba. Lanjut wedding. Oh, jadi Bapak ini seneng ini main radio juga ya? Oh, Iya, bilangin lagi syuting gitu nih, lagi masuk YouTube gitu. dari YouTube pula dia di dekat kuburan dadas sama nang sawana lega ya. Dari YouTube pula kayak di kirimkan ka Wodoy. Nah, geus ragi nang beak merupuk beak mah. Terus udud di bawah ya ngeunah bari udud di sawah ya. Hati-hati ini jadi satu kangen kayak pas di video kan ko Diki satu kangen aya nu iluan di tukang aya nu iluan Gedekeun volumena. Amin, geus henteu eueuh. Itu eueuh banyak YouTuber heula di dieu ya. Itu aksi Maman megah sawah. Nah, gitu pandangan. Berapa gitu ya. Oke, dilanjut Pak. Tuh beak yang menang sasi tuh ada ieu nya. Ieu kitu keur ieu we tabari lumpangannya nya. Itu ieu. Dikirimkeun ka Odoy. Tonton be di YouTube. Bertau di sawah lega ieu nu asma ieu, sawah lega. Aduh, alhamdulillah tuh beureut mah kitu wayah kuari mah. Bisi sawah Maman di Longok teh bisi sawah Maman. Beureut kitu teh beureutan. Ya, beak batu Odoy. Oke, aku lagi di sawah ini sama Wak Ibing. Jalan-jalan di sawah, ya kan tuh. Main-main kita di pesawahan. Coba kada ya, siap tuh. Waduh. Entar dia berarti ya. Gitu ya kan, kita lagi di sawah berdua ya, duduk di balai tuh, balainya kayak gitu, yang penting happy. Tuh, di sawah. Demikian. Sawahnya lega.